salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj nyaritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan mah salat mah geus teu aneh pagojali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salat mah ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak kana salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandal mah boro-boro kana salat ibadah pokok, kana adzan teu waleh aneh. Wartosna ieu mah. Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adzan teh lambaina teh dugi ka garing, siga bangsat diberi polisi. Di mana keur barang tuang teh diecageun, tuangeun diutahkeun nu tos dina baham. Geuwat nyambut adzan, dilelewe adzan teh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sono kana adzan. Aneh ngadenge adzan. Waleper salirana. Reng si adzan geuwat disambut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna. Sok urang dugi ka kiwari pan urang mau boro-boro kana adzan kana salat ge teh aneh nya. Komo kana adzan. Da teu saeutik kolot nu wani mareuman radio nu keur adzan di jerona. Paruman adzan teh da kitu tiba lagi anger laguna teh. Adzan. Teu aneh teu sing urang mah ku adzan. Nu matak di mana salat tara make adzan teh. Pokna bosen. Nya urang oge kita sok aya aneh kana adzan teh sono dina bulan puasa mah. Sono pisan. Malah bulan puasa mah adzan teh didago-dago ti asar keneh eta teh. Asa lila-lila teuing adzan teh gitu. Malah budak Cilimit mah radio teh diputer-puter gelombangna ka Surabaya. Sugan we aya adzan magrib tabu 4. Kedah aneh kana salat. Nu moy bapak dek angkat netepan teh sing aneh. Salira teh sing pianeheun kulawarga dangdos. Entong ari moro ketok-tok di dasi teuing mah da teu galib di urang. Anggoan nu representatif we boga kampret menang nambal ge dibersihan. Kagungan sinyang di beuberan sing pantes kampretna dikancingkeun kopeah sing lempeng. Cuma kopeah malang, buuk teu dicukur, kumis rogok pacampur nu hideung jeung bodas. 7 mulut kampretna ge teh diseuseuh, bari teu dikancingkeun heug teu make kaos sang-sang acan. Kancingna geus tilu rupa nu hejo, nu beureum, nu koneng. 3 ranteng siga gambang takoleun. Budak urang dek aneh kumaha teu kabita teu sing nempo salat akina siga kitu. Ari aki-aki nu geus pikun mah teu salah, nu kacida salahna mah anak nu jagjag. Jeung pamajikan nu masih kene eling beuteung ngadangdanan bapakna supaya salatna pikabitaeun anakna. Nu mawi sakali deui seueur barudak urang nu teu kabita ku salat teh tacantang tu ngewa kana salat tapi nu jelas mah teu kabitaeun, pangna teu kabita salah urang jeung salah barudak bongan teu aneh kana salat. Aneh teh akar mun dina tatangkalan mah. Ari kabita tangkal, ari nurutan buah, boro-boro buahan tangkalna ge garing akaranna. Kedah aneh ngarah kabita di mana geus kabita insyaallah bakal nurutan. Leungit anehna, leungit kabitana di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Da hakikatna mah lalaki kabita ku awewe ge lantaran di awewe aya nu aneh. Kusabab istri dibungkusan leuwih buni tinimbang pamegat tapi kapi aneh pan. Da jelema baheula mah loba nu turwisen teh mineng teuing noong teh. Bakating ku aneh ka awewe. Tapi kabarolong bilik teh dicai teh noong nu keur mandi jelema baheula. Ari budak ayeuna mah tara tuang-tuong kitu, tara. Da teu ditoong ge temong kabehanana ayeuna mah atuh. Paingannya syariat Islam ngabedakeun awewe jeung lalaki. Papakeanana naon kira-kira aduh kateuing ari hakikat nu sanyana mah Allah nu langkung uninga ngan lahiriahna ngan hikmatna nu katempo wengi ieu sigana bae ngahaja ngarah awewe pi aneheun lalaki tapi ka lalaki kabita ku awewe di mana geus kabita lalaki hayang mibanda awewe di mana lalaki geus hayang mibanda awewe di dinya pisan lalaki nembongkeun rasa tanggung jawab ka awewe atau awewe boga panyalindungan lalaki. Ugi kadibunian
ku Allah teh. Awewe kudu leuwih ti lalaki pakaianana. Ngarah aneh. Lalaki mah ibu barang murah lalaki. Dasarnya nama mahal awewe jeung lalaki. Sok loba lalaki zaman kiwari di padesaan awewe teh kudu nyemah ka lalaki teh sabab lalaki mah mahal. Hiji berbanding 8 kitu pokna teh. Pinyerieun awewe teh nya. Sanyana mah mahal awewe jeung lalaki teh. Lalaki mah barang murah. Barang murah mah dek ngagoler sisi jalan ge sare sorangan jor teh teuing. Dek init ayeuna ka Gunung Halu nyalira tengah peuting kop badak kop meong lalaki barang murah. Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah peuting sorangan bari ulin maksudna cacak ka Mekah ibadah teu idinin Allah jeung Rasulna init teu dianteur ku salakina atawa ku mahramna. Naon sabab barang mahal. Mahal awewe. Lalaki marek salat dibuligir tutup orat luhur bujal hanapeun tur jadi salatna. Ngan teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro ukur nutupan udel hanapeun lutut nolol rambut salamar benu Allah. Malah ahli fikih mah kontan nyebutkeun teu sah salatna lamun sadar. Naon sabab barang mahal. Lalaki mah salat dibuligir jadi teu sopan we wungkul. Istri mah masya Allah mahal luar biasa. Barekah irungna tuh awewe di mahal-mahal. Aduh. Da salaras na ibu lalaki mah murah atuh barang loakan tah mah. Awewe mah mahal ka bina-bina. Namun aya namungna ieu teh, aya tapina. Eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Duka tuh geus kitu nya. Bet keukeuh hayang murah we sakitu dimahalkeun. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh, da ngamahalkeun ngan salah istri pada umumna, generally, usually pada umumna, generally. Umumna istri teh hayang murah wae buka teuing atuh. Tah kempes deui irungna ieu mah. Duka nyeri sim kuring mah nyeri ka bina-bina. Nyeri. Nyaeta kaleresan pan kun biang teh deui istri atuh da. Nyeri sim kuring. Ku Allah dimahalkeun manehna hayang murah. Eta ana geus dipake alat barang dagangan nu pangnyeri na mah. Nyeri. Parason sieun teu payu nginyeum tongong awewe. Buligir, jepret dipotret. Jepatkeun di sisi jalan. Teu cangkeul-cangkeul nya ngadapang seumur-umur di sisi jalan. Cengclekeun tarason dina luhur tongong. Biar tinggal geuning di jalan aya nya. Nyeri ibu teh. Da nyeri, sing kuring mah nyeri. Saha eta teh? Istri. Jeung aya deui nya eta bentenna istri jeung pameget teh. Ari pameget mah da lamun boga babaturan dihina teh da sok nyeri da. Kabungkur pribados keur pesantren di Cicalengka tahun 50. Santri teh aya 600 rerencangan nanyaan ka tatangga bogoheun ka anak tatangga ditampik sapajodogan. Ulah boga salaki ka santri sia dek naon piraku nyatu cukup kukulhu kitu pokna teh. Atuh ditolak sapajodogan ceurik eta budak. Santri nu 600 teh ngilu nyambungan Cimata ceurik sadaya. Dangdan turun kabeh rabeng balik ka lemurna masing-masing rek neangan pelet. Mangyerikeun ka babaturan dihina ku awewe. Da awewe mah teu nyerieun babaturanna dihina ku batur teh. Henteu. Teu nyeri da. Ngajepat di jalan. Kalaka dina atina teh, aduh halus irahnya aing rek kitu. Kitu. Duka juga. Odol sieun teu payu nginyeum waos istri sieuna gumujeng jebret dipotret tancebkeun di sisi jalan. Kaca soca sieun teu payu namut soca jeung pangambung istri. Kaos kaki sieun teu payu namut sampean istri. Sisir harga 200 perak sieun teu payu namut rambut istri. Kutang sieun teu payu tong disebut beha da aki-aki mah teu ngartieun. Kutang sieun teu payu namut dada istri.
ditapalkeun dina kalender ngajepat mani barungan teh istri teh nempok babaturanna dikitukeun duka teuing atuh da ari pribados mana langsa perkara nuku agama Islam dimahalkeun nah bet hayang murah wae duka cek agama Islam cek syariat Islam bunian awewe sina naon sina mahal ngarah naon ngarah agung ajena dipayuneun pameget tapi kalau laki teh datang aneh geus aneh gede kabitana geus kabita pasti hayang mibanda di mana geus hayang mibanda bijil rasa tanggung jawab lahir batin dunia akhirat kumargi sakitu yuk urang mika aneh ibadah Islam sing aneh kana salat sabab eta tihangna agama kabina-bina teuing Pak Ghazali da urang dieu mah teu aneh sate kana salat dari antara salat teuing teu kabita ku salat da kolot budak ke urang dieu mah tukang salat cek bapak teh ya mojeugna nu matak teu peti kasohor maju jadi di agama da puguh salatna ge karek jadi tukang pangapunten Pak da tukang mah dongengna maju ti zaman Nabi Nuh tepi ka kiwari ge dan usok maju mah ahli dicitakna ku Kangjeng Nabi sina jadi abdi Allah ku salat teh lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat istilah eta mah keur ngabedakeun kualitas salat jadi aya tukang salat jeung aya ahli salat lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat cenahna naon bedana tukang jeung ahli teu pati gede bedana ngan wajib kauninga keur ningkatkeun kualitas salat biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh galib jeung lumrah nu matak loba nu ngadadak eureun salat ge pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat cara ngadadak eureun ari ta keneh ge nini geuning batu mah di dieu teu